Satya acana ibu bapak abdi bade nyuhungkeun dihapunten. Can acan. Kumargi ieu badan tos rada leuleus, suanten tos rada serak. Kalarasan dua dinten kamari abdi teh nuju teu damang, ayeuna ge ka dieu maksakeun salaras mah. Nu kadua pangna abdi teu semangat ngaos teh ieu nu dihareup budak leutik hungkul. Da kamari mah abdi ceramah di soreang meuni semangat pisan ece sabab di payuna aya pemuda tampan rupawan bagaikan Syahrukhan. Heula ari di dieu aya pemudana. Cik atuh lamun aya pemuda teh simpenna dihareup. Ngarah seger nu baligoh teh. Ieu mah nu dihareup budak leutik atuh barau hangseut. Ibu rawas henteu milari abdi. Rawas henteu. Rawas cenah Neng Nais da panyata Neng Nais jangkung gede bari geulis. Ari pucung hul teh sagede leunca. Dabdi mah rumah saleutik aja wios mu balik na ali teh wios. Wios abdi tati. Kadebu nu namina ajengan, nu namina guru eta kudu pangheulana diduakeun. Nah cenah Neng Nais make kudu pangheulana diduakeun sabab sagala kehidupan urang di alam dunia henteu terlepas jeung nu namina ajeng. Leres. Sok Bu jawab cingkong panglingang nalika ibu hamil 4 bulan dek syukuran bebeja kasaha. Cingtari kasaha. Can pernah saumur hirup Nais ningali nu 4 bulanan bebeja ka polsek. Leres. Tos 7 bulan bade syukuran deui bebeja kasaha. Tos 8 bulan bade ngalahirkeun hese bebeja deui kasaha. Kabidaan ucap ulah kepanjangan. Ajaran ge alimun oongan nu batur mah. Nya make sorban nya kelantas be bobolokot geuting meureun ripuh gitu mah. Jadi rek lahiran mah bebejana kasaha? Kabidan. Ningan ngalika bade ekahan nembe wawartos ka ajeng. Kadang mah anu mencit teu mana ge saha? Hulu da mana ge ku saha? Suudon deui wae si Ece mah ka ajengan teh. Ayeuna ibu putra ibu tos rada ageng bade disepitan ngayapkeun syukuran sapertos ieu bebeja deui ka saha? Ajengan tos ageng deui ditikahkeun anu nyelehkeun saha? Nu narima saha? Nu khutbah nikah saha? Nu ngadua saha? Nu ceramah saha? Ayeuna ibu putra ibu anu nembe ditikahkeun teh maot katabrak entok. Lamun entongna dina jero truk. Maot cenah budak ibu teh bebeja deui ka saha? Nu mimpin nyolatkeun saha? Nu ngadoa saha? Nu nguburkeun saha? Nu tahlilan 7 poe 7 peuting saha? Allah ya Karim samemeh urang digubrekeun ka alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, urusan lain jeung kepala desa tapi jeung ajeng. Mangkaning ajengan mah hese ganti. Hese ganti. Lamun misalkan ayeuna di dieu RT, aya RT di dieu? Sumping teu ayeuna? Sumping. Nu paling mana eta? Eueuh geuning kasep. Kupingkeun lamun misalkan RT maot ayeuna isukan pagetau bakal loba anu ngagantikan betul. Misalkan ieu mah pa mending ngagebeg disebutkeun maot ayeuna. Lamun ayeuna RT maot isukan bakal loba ganti. Lamun RW maot bakal loba ganti. Tapi lamun ayeuna ajengan pupus kiai ngantunkeun teu aya nu ngajamin isukan pagetau bakal aya nu sanggup ngagantikeun ajeng. Laras
Tina kumargi sakitu urang doakeun para ajengan nu aya di ieu wilayah masing sarehat. Ya Allah ya Rabbal. Henteu hilap anu kunais dipika hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer ti kawit Bapak RT, Pak RW, Pak Kades, sinareng kadusna, Bapak Hansip TNI, sinareng Polri-na, urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan para pemimpin urang masing sarehat. Masing dipanjangkeun yuswana. Osok tara ngadoakeun RT RW. Heuh Pak, tara didoakeun ku rakyatna. Ibu osok ngadoakeun RT RW tara. Kade ieu kudunya ka pemimpin teh kudunya. Sabab nais mah karunya kanu jadi RT jeung RW di dieu. Leuheung ari jadi presiden mah nalika diomongkeun ku urang dieu teh moal nepi moal. Tapi di mana-mana jadi RT jeung RW di dieu nalika ku ibu diomongkeun teh pasti neep. Dan nais ge apal urang dieu sok ngomongkeun RT jeung RW. Padah jalan duksa, padah aspal ipis, ger nyalahkeun ka RT jeung RW si Ece mah. Cek ibu teh, ieu jalan ruksak deui. Atuh da kuduna aspalna teh kandel, ari ieu mah ipis, sigana teh dihakan ku RT RW-na. Ece yeuh ti iraha RT jeung RW ngahakan aspal. Tunggureun harideung huntuna. Can pernah seumur hidup abdi mila di RT jeung RW ngalamotan aspal di jalan. Leres urang oge salorosna mah pemimpin jeung diri urang sewang-sewangan, mimpin awaknya lira tos hese komodai mimpin awak ba. Tina kumargi sakitu urang doakeun para pemimpin urang khususna Pak RT, Pak RW, Pak Kades di ieu wilayah masing sarehat amin. Masing dipanjangkeun yuswana. Oge masing tiasa mencontoh kepemimpinan baginda Rasulullah. Henteu hilap anu kunais dipika hormat sahibul hajat sakula wargi. Oge mempelai pengantin anu dina wengi ieu bade ngalakukeun sunnah Rasul. Si akang itu mah meni sensitif ngadang sunnah teh da. Da loba atuh kang sunnah teh. Cenah eta mah duka da abdi mah teh acan ngaraosan. Henteu hilap anu ku abdi dipika hormat bapak-bapak anu gaya, ibu-ibu anu lucu, dicabakna oge hipu siga kue bolu sabab loba nyatu. Siga nama ieu kang ibu-ibu anu selalu tersenyum lamun salakina keur loba duit mah. Mun keur teu boga mah anggar we jaman deud bae. Henteu di dieu mah henteu. Baca henteu di dieu mah. Alhamdulillah teu aya nu ngaku kang. Ya ngomong-ngomong si Ece mah seuseurean eta tadi tos kenal ka abdi teh acan. Nembe milari ayeuna. Nu leres. Kaciri urang dieu taramu ka YouTube. Ece apal YouTube? Gaduh YouTube teh. Pamit teh gaduh YouTube pilari abdi dina katel dina langsung. Bios kenalan heula bios. Perkenalkeun nami abdi Nais Nurjanah abdi geulis turunan ti mamah. Damaknya ti tatangga atuh. Abdi kelahiran Bandung asli namun danget hiwari sim abdi linggih di hiji negeri nu kasohor Desa Santri Cijambu Jalan Babakan Dugi Cipari. Abdi masih ngagaduhan sepuh kantun hiji deui panginten. Pun rama namina Kiai Haji Abdul Rasad, pun biang almarhumah Ustazah Hajah Dede Khadijah. Abdi teh mangrupikeun putri katilu tina 4 bersaudara kang. Nu kahiji Ustad Haji Yusuf Johar, nu kadua Ustazah Ayanti, katiluna abdi, kaopatna Taufik Rahman. Tah bilih urang dieu aya nu hoyong gaduh minantu ajengan. Acan beres Ece teu wakaseuri.
bilih aya nu hoyong gaduh minantu nu masantren mangga tiasa daftar ka SIM abdi ayeuna. Kang mangga nanging punten 1000 kali punten SIM abdi moal narima aki-aki. Bisi aya aki-aki rek daftar teu harayang teuing ka aki-aki. Betul Bu? Pun Rama ngagaduhan pesantren di Cijambu namina pesantren Al Istiqomah. Abdi teh kieu-kieu alhamdulillah parantos lulus S2. Terang S2, karek lulus SMP. Ayeuna nembe kelas 1 SMA di mana? Di UGM. Apal UGM? UGM teh singkatan Universitas Gigireun Masjid. Abdi masantren sareng sakola di Cihampelas Darul Falah Kabupaten Bandung Barat. Terus terang ayeuna mah saha cenah Neng Nais Nurjanah nya sanes Nur Hasanah tadi teh lepat. Teraskeun teh teraskeun moal hilap deui ka abdi masih kuat 1/2 jam, sajam kuat, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Rek ngulem rek nyiksa. Alhamdulillah abdi bungah kacida luar biasa tiasa silaturahmi sareng urang kampung pesinggiran. Abdi bungah milari kekompakan para jamaah sumping kana acara ieu niat tolabun ini. Nah Neng Nais make bunga milari kekompakan para jamaah sabab Bu nu namina pangajian, nu namina ibadah mah berat. Betul. Betul. Kantanan ayeuna jam sakieu mah cocokna oge diuk di tengah imah hareupeun TV nyetrekeun di dinya aya channel MNC TV. Aya acara Kilau Dangdut Mania dadakan anu dikokojoan ku si Menir Kriwil anu dites dengan nada ta 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 ta. Jawab atuh aja. Sakali deui ta 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 ta. Kaciri sok nonton dangdut. Berat sawana kana ngaji mah berat. Dek salat berat, ngaji ge puasa ge sedekah ge berat Kang. Matak pantas ulama berani berpendapat dina kitabna al ibadatu la yanqilu maknaha. Nungaran ibadah teh ibu moal kaharti lamun dipikir-pikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa munggu hawa naf. Cawera. Abong kana mau balik na leutik sih aja mah. Sok atuh jawab cing kompak siap. Belah dia teka kuping suarana aja araya keneh. Tos nundutan teu acan. Lamun aya nu nundutan urang doa kencing panjang umur ponok napas. Siap jawab cing kompak siap. Siap. Ah gitu atuh. Ibu keluarkeun sorana. Jadi nu ngaranna ibadah teh moal kaharti lamun dipikir-pikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa munggu hawa naf. Naf. Sail karunya cek si bapak susu. Hapunten para kasepuhan sadayana wios abdi ceramahna dikieukeun. Ibu nu leres wios dikieukeun. Atuh dakang ngaji zaman ayeuna mah lamun teu dikieukeun aya ku ayana dina pangajian sok nundutan. Leres. Matak wios dikieukeun. Moal nyarekan ka abdi, moal baeud moal begat di jalan, moal diomongkeun, moal dibahanan. Cilaka atuh aja moal dibahanan. Jadi pada dibahanan moal ieu teh. Mun moal rek turun gitu. Naon cenah buktina Neng Nais hawana kana ngaji teh berat. Tukang tingali ketika suara azan maghrib berkumandang di mana-mana. Eta tingkah anu jadi indung kanu jadi budak rupa-rupa. Nu nyepret aya nu ngabanting
anu nakol anu najong nu ngabanjur aya alasan namanya kanu jadi budak ngarah budak nateh daek ngaos atau budak nateh angkat ngengkeuy ngabandalet arek ka mana arek ngaji di masjid aya di madrasah di kobong oge di bumi ustad aya barudak nama ngararaji tapi realita bukti menjawab inung nama balik deui ke tengah imah gep nyekelan remote cetrek nyetrekeun tir di dia aya ibu-ibu nu sok kitu aya aja aya ibu-ibu nu sok kitu nu belah mana diukna urang leketek ku bedog bisa kalian kadebu ulah ari ka budak nitah ngaji ari indung bapana henteu kupingkeun Kang ari budak teh siga kacang ari kacang kudu dituturusan betul ibu jeung bapak hoyong gaduh murang kali anu soleh teu cukup ngadua Rabbi habli minas solihin rek nepi ka ceurik getih oge ngadua hungkul mah moal cukup tapi kudu dicontohan kudu dituturusan kusaha ku indung bapakna kahartos Bu didik murang kali cing leres lebetkeun ka pasantren lebetkeun ka sakola cina diajar jeung guruna cina diajar jeung ustadna Masya Allah tadi naisa meni terharu ngupingkeun kuartet cilik suantena Masya Allah sae luar biasa ti saha eta didikan sepuhna ibu hoyong gaduh murang kalih kitu hoyong gaduh murang kalih kitu pasantrenkeun leres didik murang kalih cing leres minimal murang kalih diajar ti sepuhna huruf hijaiyah atuh aja ajarkeun teh cek bapak ka budakna ujang ka dieu sok ayeuna mah urang diajar huruf hijaiyah jeung bapak mohon mangga Pak cek budakna tah ujang anu kieu teh ngaranna alif alif teh sakur-sakur anu nangtung eta ngaranna atuh budakna keur sakola nyekelan patlot eta teh keluar ti imah ningali tiang listrik eta oge kan kade bapak hudang subuhna ulah kaberangan iya mah sare tiluan inungna bapana budakna di tengah setengah tilu budakna hudang ngahudangkeun inungna mah tingali itu di jero samping si bapak aya ali bisik kitu didik urang kalih cingla ibu hoyong gaduh murang kalih nu soleh hoyong gaduh murang kalih nu solehah minimal namian anu sae nami abdi nais nurjanah cahaya surga matakan rek di mana-mana oge angger bercah ayeuna oge dina panggung bercah puguh ieu lampu hareupeun serah bieu teh Kang nyandak nami murang kali teh tina Al-Qur'an tina asmana Allah nama Rasul sahabat Rasul keluarga Rasul mangga canda cek si ibu teh muhun yang nais ibu mah namian murang kali teh bade sae nyandak tina Al-Qur'an sahaya ibu namina ieu mah namina teh Cecep Dolimin adi nu ieu saha ibu namina ieu mah namina teh Aceng Murtadin ari ieu nu istri saha ibu namina ieu mah namina teh Iis Saetonia banyak ngaran budak setan si Uce mangga nyandak tina Al-Qur'an tina asmana Allah asal kedah terang kana makna komo zaman ayeuna mah Kang keur usum ngaranan budak teh dijikeun tina ngaran inung jeung bapakna betul bapana Abbas inungna Kokom anakna bapana Irfan inungna Cici anakna tah eta aya deui nu leuwih parah euceuk bapana Tata inungna Ai anakna astagfirullahaladzim yang tembalik ya sama kolot teh bade namian murang kali nu sae bade ieu saha nami murang kali anu nembe di parasan teh hah saha
Istrinya sana mina cuma masya Allah tosai namina oke mudah-mudahan masing jantan murang kali anu soleha amin ya Allah ya Robbal teraskan wali pasien cai ya teh kan baiklah orang paksakan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara wengi urang ayeuna teh nyaeta syukuran nikahan sareng walimatul hitan plus marasan. Ibu abdi bade naros heula. Ari dihitan teh naon? Sunat. Atuh ieu mah narosna ka bapak-bapak, Pak, dihitan teh naon? Heuh dihitan disunat sarua-rua keneh eta teh naon? Ieu teh bapak-bapak geus diharitan aja. Disunatan teh kang mangrupikeun ibadah parentah ti Gusti Allah jang nyampurnakeun salat supaya bisa jadi suci. Sabab lamun teu acan disunatan khawatir aya najis nu nyangklung di jero kulit nu teu acan ditetek, betul. Matak saur ulama fikih nu apik budak lalaki anu teu acan disunatan ulah waka dicacandak ka masjid bisi di bumina papang nu diwasuhna luar hungkul kitu. Pahartos. Tapi cenah neng nangis naha geuning nyuratan teh kalebatkeun kana ibadah anu nyeri. Abdi bade naros ka pameget ari disunatan nyeri henteu. Nyeri. Jawab ari disunatan nyeri henteu Kang? Lamun henteu isukan sunatan deui sih. Naon anu buntung teh? Yunatan teh kalebetkeun kana ibadah anu nyeri buktina teu aya nu hoyongeun deui sadayana oge kapok, betul. Atuh lamun disunatan nikmat mah Pak RT ge katagihan. Urang regedekeun lah nya ngaosna. Da percuma ngaji dipanjang-panjang dilila-lila oge angger tara diarapalkeun ieu lah. Nu penting mah singkat, padat, melekat, kade poho balik mawa ilmu numan. Kieu resiko na ngomong jeung ahli barang hakan teh. Oroy atuh ece. Ayeuna nikah abdi bade naros deui Kang. Kieu we abdi mah mung tiasana naros kedah nama ditarosan ieu teh. Acan waktuna ece. Ari nikah teh naon? Sami ibadah anu nikmat. Ari dihitan mah ibadah nyeri, ari nikah mah ibadah nikmat. Bade teu nikmat kumaha atuh Kang janten panganten mah? Nu biasana teh karomah subuh-subuh teh meureun mirung seuneu masa. Nu biasana aadi subuh-subuh teh meureun aya keneh di masjid. Tadi mah entos nganggo jas ganteng gagah perkasa bagaikan Arjuna. Betul. Dongkap teh rombongan pameget serta keluarga disambut ku sholawat di dia. Tala'al badru alaina misaniyatil wada wajab syukru alaina mata'an lillahi dah. Terus gitu Bu, disambut ku sholawat teras ngayakeun ijab kabul. Saparantosna ijab kabul disandingkeun teh karomah sinareng adi teh dina kursi pelaminan, betul. Rayat aadi ningali teh karomah bari nyanyi aja. Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Teh karomah teh teu eleh aja di temalan. Lirikan matamu menyentuh hati. Torojol teh bagian parasmanan manggul sangu tak gendong kemana-mana
tak gendong. Nikmat jantan panganten mah betul. Bahkan aya geuning dina laguna kieu. Duhai senangnya pengantin baru. Masuk atuh aja bantuan. Namun hiji nyorak, kabeh nyorak. Ya? Abdi nu nyanyi, ibu bapak sadayana ngajawabna siap. Ngajawabna teroret, teroret. Siap aja. Cik coba tes heula 1 2 3. Anu tadi keluarkan sorana didoakan cing bisul. Sieun ku bisul mah. Sakali deui aja. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersendahura. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersendahura, bagaikan raja dan permaisuri. Acan kata sahat nu motong karek ke tengah-tengah geus ngajawab teroret. Jadi we kudu balikan deui. Mun geus akhir aja kakarek teroret gitu. Bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpuh bagaikan bidadari. Ajib. Ye. Rosen. Alten. Tuh saya kan. Bohong si Akang mah di dia teh da sadayana oge seuri we ngiluan amplop henteu. Ibu laras nikah nikmat laras. Sesuai sinarang huruf awal dina nikahnya eta nun hartosna nikmat. Nu kadua dina nikah teh aya kaf. Kaf di dieu hartosna karohah tegasna pikangewaeun pikasebeleun. Da sauna mah ningali pamajikan resep soteh keur panganten anyar hungkul. Ningali istri teh kumaha we Sofia Latjuba, Nikita Willy, Ayu Ting Ting, Nais Nurjanah. Tapi lamun geus 1 tahun 2 tahun geus boga budak bari jeung gendut mah ningali pamajikan teh kumaha we buntelan kasur cenah. Tah eta nu dinamian karohah tegasna pikangewaeun pikasebeleun. Ayeuna nu katilu dina nikah aya hak-hak di dieu hartosna aya 2. Nu kahiji lamun mayunan karohah pikangewaeunana lulus maka hakna teh berarti hasanah, keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, keluarga anu bahagia dunia sinareng akhirat. Urang doakeun ieu teh karomah sareng aadimah mudah-mudahan masing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Allah ya Robbal. Hak nu kadua lamun mayunan karohah pikangewaeunana henteu lulus maka hakna teh berarti hazanah, nyaeta keluarga anu awet tapi rajat, keluarga anu didasaran make rasa emosi, egois jeung hawa nafsu. Kahartos Bu. Ayeuna aya deui pertarosan Neng Nais saha nu kudu nikah teh. Di pede si Akang mah. Geus nanyana ka deka nu belah dieu we. Ibu saha nu kudu nikah teh?
Di bejaan abi mah alit keneh. Walaranana fidaw rasul ya ma'asyara sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda sing saha di antara aranjeun kabeh anu tos sanggup nganafakahan dohir jeung batin maka pek gerani. Atuh pemuda ngan saukur hobina nongkrong mah tong waka nikah. Puasa heula we puasa. Aya keneh di dieu nu jomblo. Seueur karunya teuing. Ibu gaduh keneh murang kalih teu acan nikah. Hoyong alim dipasihan duana ku abdi. Hoyong nu leres hoyong alim. Abdi ge alhamdulillah sabada ngaoskeun ieu doa aya 3 urang pemuda mudag-mudag abdi nepi ka ayeuna. Hoyong dipasihan doana. Siap, ieu doa sakali dibacakeun kudu apal. Lamun teu apal, nyungkeun kanu ngarekam, tuliskeun pamitiasa. Turutan sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Angkat panangan. Parapat gara gede gara lumpat ke Bandung melikupat ke Garut meribak barukat batu turun ke Signai kalapat tongbenana abdi purun situana daek sarua bogohna ti luhur sausap rambut jeung katombena ti handap sausap dampal jeung rorombeheunana. Abang teh. Baca abang teh. Cik cobaan. Pantari ge cek abdi kudu sakali apal. Baiklah teu apal mah tanyakeun kanu ngarekam. Satea acan maca doana baca heula bismillah sareng sholawat ka baginda Rasul. Saparantosna kitu baca eta doa 3 kali tiupkeun kana kadongdong baledogkeun ka jalmi anu dimaksud. Kan insyaallah dijamin 100% bakal mudag ece. Bade dicobian moal. Bade dicobian moal. Arah tetunduh eta mabuk. Nu salajengna aya deui pertarosan. Neng Nais kasaha urang teh kudu nikahna? Kasaha urang teh kudu nikahna? Kasaha? Sur Allah dina Al-Qur'an keneh nyebut Allahna aja. Belaan ranteng urat dikorok dikorikeun. Bu sakali deui cing semangat ngajawab Allahna siap. Siap. Gitu tuh raosan teu lamun aya nu nyebut teu raosan congean tah ceulina. Saur Allah pek geura nikah aranjeun kabeh kanu dipika cinta ku maraneh kabeh. Dina ieu ayat Allah nerangkeun pak nikah teh kudu kanu dipika cinta, kudu kanu dipika nyaah, lain kudu kanu geulis. Coba Kang bayangkeun lamun Allah miwarang nikah kudu kanu geulis atuh pemuda anu wajahna saparapat kumaha. Betul. Tapi Allah mah miwarang nikah teh kudu kanu dipika dipikanya nyaah. Jadi nais omat ka pemuda urang dieu tong neangan nu geulis. Loba madorotna Kang nikah kanu geulis mah.
ditinggalkan ke masjid hariwang bisi aya nyulik, ditinggalkan usaha ke pasar hariwang bisi aya nu mau, da baheula menangkeun awewe eta teh meunang ngarebut sakampungeun. Pedah geulis teh. Coba bayangkeun lamun nikah kanu goreng patut mah ditinggalkan ke masjid, ke pasar, ke luar kota, ke luar negeri, sabodo teuing rek dihakan juri geuning. Sanes kitu aja maksud nama nikah teh teu kengeng karena kagelisan jeung kakasepanana. Sabab nunamina kagelisan 1 tahun 2 tahun bakal leungit, betul. Nunamina kakasepan 1 tahun 2 tahun bakal teu aya, bakal keriput, betul. Tapi nikah teh kudu karena karenanya kudu karena agama, karena akhlak, kahartos. Bade diamalkeun. Terus cenah Neng Nais kumaha zaman ayeuna milarian piistrieun anu sae teh. Bu kupingkeun zaman ayeuna milarian minantu teh kudu kanu dandindun. Apal dandindun? Ah lieur cenah ngaji jeung Neng Nais mah loba singkatan. Ya pilih teu kapilari nu dipengker. Kahiji kudu kanu dan, ibu apal dan? Dan teh kudu alus dan dana. Kupingkeun jadi istri teh kedah sae dandan teh karoma sateu acan bobo kin sareng suami kedah daek dangdos heula. Sik abdi bade naros kanutos berpengalaman, ibu bade bobot sareng salaki osok dangdos heula. Nu palih dia osok dangdos heula teh. Astagfirullahaladzim. Ibu bade bobot sareng salaki osok nganggo seseungitan. Osok nganggo acuk nu sae. Ya Allah Kang kabina-bina teuing boga pamajikan teh. Sigana mah si Ece rek bobo jeung salaki teh buuk ruwag-rewi. Dah dieu ngabarabay kana bantal. Make daster anu 30 ribuan bari jeung geus belel. Tali kutang coplok si Ece mah. Ditamal ku panitik. Nalika ditangkep teh ku salakina ngagoak salakina kata jos panitik Ece. Amit-amit. Si ibu dek bobo jeung salaki teh ruwag-ruwig atuh salakina pas mukakeun panto kamar teh kalak maca ayat kursi. Da pajarkeun teh salah kamar. Kade bu bagjakeun caroge teh ku dangdosan, ku perbuatan, ku sikap, ku bahasa cing sae bahasa ka caroge teh. Nya bu nya bade dangdos heula sateu acan bobo. Tong insya Allah lah. Da biasana di urang mah insya Allah teh tara. Ibu bade dangdos heula sateu acan bobo sareng salaki. Tah kitu. Kahiji cenah kudu kanu dan alus dandan dandana. Ayeuna ibu lamun hoyong kahoyong naon? Lamun nyungkeun kahoyong sok nyungkeun ka saha? Kasalaki. Leres. Ibu hoyong ka pasar nyungkeun artos ka saha? Hoyong meser make up, bedak, lipen nyungkeun ka saha? Kasalaki. Belaan salakina gawe ti paparetot jeung ti babaranting. Menang duitna dibelikeun kana kosmetikna dibikeun ka istrina ibu dandan satakar kebek. Make lipstick, make bedak, Wardah aya Wardah, Ines aya Ines, Garnier aya, Emina aya Emina, Haslin aya Haslin, Seger Snow, murah 5 ribuan. Ibu dangdos satakar kebek, make bedak. Halis dikerok diganti ku sifat nepi ka siga mad wajib mutasil panjangna eta sifat.
Rugud hujan lumpat keluar nyaitan popoean asup deui ka imah leungit halisna. Astagfirullahaladzim. Can sebuh keneh bunguk diri bonding nepi ka siga gantar lampengna. Can sebuh keneh diwarnaan, diboreuman, dikonengan, dihejoan bungkus ku daun kulub sirah ngaranna. Saparantosna dandan satakar kepek kitu ibu disuguhkeun keur saha? Keur tukang ojek, keur tukang sayur, keur tukang asin di pasar, betul. Lieur henteu nu kitu. Sidik eta make up teh duitna ti saha? Ti salaki ari ibu tos dandan disuguhkeun keur saha? Keur batur. Lieur nu kitu lieur? Saha nu lieur? Ibu nu lieur. Nuhun. Urang doakeun mudah-mudahan ieu teteh Aab Banser masing sarehat, amin. Alhamdulillah pahalana ageung aya we dina pangaosan. Alhamdulillah. Ibu bade dang Rasulullah sateu acan bobo. Jarang pring deui wae. Nu kadua anu kudu ditikah teh nyaeta din. Naon din teh? Alus dina agama na nyaeta istri anu soleh. Kupingkeun Kang ari dunia teh perhiasan pangsae-saena perhiasan dunia teh nyaeta istri anu solehah. Ibu hoyong solehah hoyong. Hoyong solehah encing bager ka salaki. Ayeuna percuma ibu taat ibadah nalika mung adan. Allah Ibu buru-buru kacai ngalaksanakeun salat fardu saparantosna salat fardu disusul ku pasunatan Nabi. Terus ibu ngaji Al-Qur'an nepi ka 3 balikan sapoe ngaji Qur'an ti beurang salat duha ti peuting salat tahajud tapi catet dina manah hianat kalau jadi salaki. Sakalina istri anu ngalawan ka suami faqad khubita amal. Amal anu tadi diwincik di luhur bakal dilebur ku Allah dipasihkeun ka caroge ibu. Rugi henteu? Saha nu rugi? Saha nu untung? Salaki. Ayeuna abdi bade naros ibu tos sabaraha kali ngalawan ka salaki? Sabaraha kali? Ece palih dia tos sabaraha kali ngalawan ka salaki? Sering? Teu kaetang? Beak tah amal. Itu tinggal dicek si bapak. Yes. Loba amal euy. Mata kanti ayeuna sok getol ibadah oge bager kasalak kasalaki. Sekalinya istri yang menatap suami ku deudeuh ku nyaah pahalana sami sareng ninggal Ka'bah. Bu sakali deui sakalina istri anu netep salaki ku deudeuh ku nyaah pahalana sami sareng ninggal Ka'bah. Ibu hoyong ka Mekah. Bu hoyong ka Mekah teh ngantosana lami. Abdi ge alhamdulillah parantos daftar haji mungkin angkatna teh 2035. Lami keneh 15 tahun kirang langkung. Ibu hoyong ka Mekah. Tos daftar teu acan. Gaduh artos nanti rek irah berangkatna terus. Jadi lamun hoyong ti ayeuna ninggal Ka'bah mah tetep salaki tong ngijep-ngijep tah. Terus cek salakina kunaon maneh ngulongkeun wae cicing keur ninggal Ka'bah. Kitu aja. Sakalina istri anu nyium tarang salaki pan pahalana sami sareng nyium hajar aswad komo lamun salakina bari hideung mah. Sanes hajar aswad deui tarang aswad. Melihan mah saur pun guru di Sukabumi sakali nyium 70 dosa digugurkeun ku Allah. Sakali nyium untung henteu
Bade diamalkan moal. Bade moal. Cing tarik aja bade diamalkan moal. Namun bade diamalkan ayeuna tah balik pengajian. Kaleresan si bapak nateh teu ka dieu. Ece uih ti pangaosan nepi ka bumi. Assalamualaikum. Dibuka ku salakina rekete. Waalaikumsalam. Geus di mana wae maneh? Wangsul pangaosan apana ti syukuran nikahan teh Karomah sinareng Aadi. Sinarion maneh ngilu pengajian. Ih meuni kitu si apana mah pan ayeuna teh mamah mah dek tobat menang ngaji ti Neng Nais. Saha mau balikna saha? Neng Nais apana ti Cipongkor meuni geuris pisan. Damanya kasep. Kumaha cenah cek Neng Nais teh? Kieu apana? Ibu kade teu keng nundutan ngupingkeun ngaosna. Ieu mah dina pangajian sare atuh pas ka imah teh jadi kieu. Apana saur Neng Nais saha wae istri anu nyium tarang salaki pahlana teh sami sareng nyium Haji Ahmad. Dan ngupingkeun bari sare teh si Ece mah. Katakan kade mun aya nu bobo gugahkeun, mun aya nu nundutan gugahkeun. Kita ngapana lepat saur Neng Nais teh saha wae istri anu nyium tarang salaki ku deudeuh ku nyaah pahalana sami sareng nyium Hajar Aswad. Komo lamun salakina bari hideung mah kaleresan apana teh? Malihan mah apana saur guru Neng Nais teh sakali nyium 70 dosa digugurkeun ku Allah. Nya terus maneh rek kumaha? Apana mamah mah rumasa janten jalmi teh seueur dosa ngan ukur hoyong digugurkeun dosa teh ku Gusti Allah. Ngomong we maneh mah hayang nyium urang. Nah, ada si apa namanya GR teuing kitu. Mamah mah nganukur hoyong ngamalkeun ilmu ti Neng Nais teh. Sok atuh maneh rek sabaraha kali nyiumna. Pantari jeung Neng Nais teh sakali nyium 70 dosa, 2 kali nyium 140 dosa. Komo lamun teu eureun-eureun mah. Rigidi nyamperkeun salakina reketek beheungna dipalitekeun aja. Dicium dikecrotan teu eureun-eureun. Bade kitu moal. Baca bade kitu moal. Lamun ibu kitu insyaallah cek salaki ibu teh alhamdulillah Gusti pamajikan abdi balik di pengajian anu mu balik nak Neng Nais teh jadi edan. Oh ada tara biasa mah ngaranna. Mata kerja ti ayeuna mah bade dibiasakeun. Aja bade dibiasakan mah. Geus jarang ting deui wae. Baiklah kumaha ibu mah. Nu penting mah Nais geus ngadugikeun. Ieu seueut heula. Ibu capek henteu. Henteu dengan seseria. Abdi nu ngawak-wak ta tadi. Padi amplopan. Alhamdulillah. Teraskeun. Tos bade sajam kirang 6 menit geuningan. Tadi saur tersana Sohibul Hajat Neng Nais tong lami teuing sajam ge cekap kumargi masih keneh seueur para qori-qoriah sinareng mu balik. Matakan abdi moal lami teuing ece hoyong ninggal abdi mah ulang deui we ka dieu.
Nu terakhir anu kedah ditikah teh nyaeta dun. Naon ning nais dun teh nyaeta alus dunyana istri anu solehah, anu getol ibadah, anu bager kasalaki, anu rajin, anu daek beberes. Alhamdulillah ibu ka Bandungan kusim abdi teh karomah mah rajin luar biasa. Rajin ngaosna, beberesna, masya Allah, subhanallah luar biasa. Tos cocok janten istri anu soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayeuna anu terakhir, aya anu teu kenging ditikah. Nu kumaha anu teu kenging ditikah teh nyaeta anu dat ditdut. Tadi dan dindun, ayeuna dat ditdut. Naon dat teh? Goreng adat. Cek salakina mah pangadamelkeun kopi, cek ece ti dapur boga leungeun jieun sorangan. Masuk aya nu kitu? Aya nu make kerudung kumaha? Kurang leketek ku bedog sakalian. Goreng adat ka salaki teh. Ibu mah bisa ari ngalewat kuburan sok sopan pupuntenan. Betul. Nais ge apal kieu punten ngiring ngalangkung. Punten bisi aya nu kadupa. Nah ari salaki katincak beheungna. Nepi ka disada lain menta hampura aja kalau kadicarekan tita saja cing didinya. Astagfirullahaladzim. Tah nikah teh kantong kanu goreng adat. Madorot kanu goreng adat mah betul. Bu cing bager ka salaki siap. Nu kadua anu teu kenging ditikah teh nyaeta dit. Naon dit teh? Pedit. Keken mengkene, cap jahe, buntut kasiran, merek hese, nandai. Pokoknya mah sabang saning pedit teh. Si ibu mah bisa ari kabatur pedit, ari sorongana balanya wae. Kebiasaan ibu-ibu mah da kitu Kang. Kebiasaan teh tukang nganyuk. Di ditu mah sigana di dia sarwana gitu. Tah nikah teh kutong kanu diet nyaeta pedit. Nu terakhir nu teu kenging ditikah teh dut. Naon yang nais dut teh? Samutut, gendut, parijem gede. Pengalaman hitutna jeung bukur-bukur nama. Katakan ece kade dina pangajian teh kudu ngagedekeun hidayah. Jeung kitu. Kudu loba hidayah harah bager ka salaki. Kartos bade diamalkeun bade sakitu nu penting mah ka hartos. Terakhir nais bade ngado ka panganten. Upami nais ngado berarti uih bakal dipasihan karesek. Alhamdulillah. Tapi sanes karesekna nu penting mah eusi karesekna. Insya kado tinais khusus kanggo panganten pamegat nyaeta aadi kedah sadar kana prinsip Islam minallah bahwa istri teh mangrupikeun titipan ti Gusti Allah anu kedah dijaga dohir sinareng batina dijaga kahormatanana. Ibu terang manohara. Terang manohara. Manohara nikah sareng Pangeran Kelantan Malaysia. Disiksa wae kuno janten carogena teu betaheun akhirna uih deui ka Indonesia. Naon sababna? Sabab carogena teu acan sadar bahwa istri teh mangrupikeun amanah ti Gusti anu kedah dijaga dohir sinareng batin, dijaga kahormatan. Nah, tina kumargi sakitu urang doakeun teh karomah sinareng aadi mudah-mudahan masing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, keluarga anu bahagia dunia sinareng akhirat. Oke, mudah-mudahan mungkin putra-putrina masing soleh-solehah, amin. Ya Allah ya Robbal. Sakitu nu tiasa kapihatur kumargi enjing insyaallah tabuh 11-an siang abdi bade terbang ke Malaysia diundang ceramah dina acara hitanan Upin Ipin.
Ini serius ya Aceh. Mudah-mudahan naon rupi nuku abdi didugikan masing aya manfaatna khususna kanggo abdi umumna kanggo urang sadayana. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.